Acuk lebaran tos lebe dulu senajan lebaran salebaraha poe deui. Boe eta di pasar tradisional atawa tina online shop. Tos loba jalmi anu meser acuk lebaran. Ti awal Ramadan oge, sababaraha wilayah mulai rea aku nu meser acuk lebaran. Salah sahiji wilayah anu mulai rea aku nu meser acuk pikeun lebaran ti mulai awal Ramadan nyaeta kawasan Otista Bandung Barat. Jalan Otista Bandung anu katelah pusat kanggo meser macam-macam keperluan tos mulai rea nu meser acuk ti mulai awal Ramadan. Anu maleser acuk dina awalan bulan Ramadan hoyong ngarasa luasa pikeun meser acukna. Kusabab upami deukeut lebaran mah sok loba anu maleser jadi pada segesep. Salah sahiji jalmi anu ngical acuk lebaran, Joice masihan keterangan yen upami deukeut jeung lebaran mah bakal leuwih rame ti ayeuna. Numutkeun ceuk manehna, acuk anu mulai payu misalna mukena. Upami warna acuk anu bakal ngetren eta tos tiasa katebak, tapi upami modelna biasana hiji atawa 2 minggu saencar lebaran. Salian di kawasan Otista Bandung, aya oge distro-distro anu ayeuna dipikaresep ku barudak ngarora. Anu pastina ayeuna tos mulai diburu ku anu milarian acuk pikeun lebaran. Salah sahiji distrona nyaeta Distro SCH di Jalan Agung Bandung. Distro SCH mangrupikeun salah sahiji distro anu aya di daerah Bandung. Distro ieu tos aya ti tahun 1997 anu eksis keneh nepi ka ayeuna. Di SCH distro ieu anu loba kajual nyaeta t-shirt soft kusabab miboga bahan anu lembut sareng ketebalan anu sedang. Numutkeun cek Ian, store supervisor SCH makin deukeut lebaran penjualanna makin meningkat. Bisa nepi 3 kali lipat ti poe-poe biasa. Salian disebabkeun ku acuk anu boga kualitas anu hade, paningkatan penjualan acuk disebabkeun oge anu diskon 50% anu dipasihan ku ieu distro. Tos jadi kebiasaan yen upami bulan Ramadan datang, takjil pasti diborong. Ti mulai awal Ramadan nepi ka kiwari oge, takjil tara sepi kudu meuli. Salah sahiji wilayah pikeun meser takjil anu rea ku nu meser nyaeta Pasar Takjil Ben Hill, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saenggeus sempet pindah-pindah, Pasar Takjil Ben Hill akhirna dipusatkeun di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Jajanan takjil anu diical ge dimulai sagala macam es buah nepi ka nasi rames. Pasar Takjil Ben Hill rea kudu meser, boh eta keur poe libur atawa lain. Pasar takjil ieu bisa rame kusabab tos viral liwat warta-warta sareng media sosial. Nu mareuli na rata-rata langganan di dinya. Malah salah sahiji jalmi anu meser di dieu, Farhan, tos meuli takjil kurang leuwih 300.000 pikeun dibawa ka imah. Sakian laporan anu bisa disampaikan. Sampurasun.